punten, teu apa kadewek? Nya Kang, punten, Asep rusuh. Rusuh kunaon si laing? Rusuh Kang, Asep dipiarang ku emak. Aya wae. Kek, pamit Akang saha? Dewek, Erik. Oh, Erik. Dewek Asep, anak buahna Bos Kardi. Oh, si laing teh anak bos si Kardi. Kunaon Kang? Bet seuri. Teu kunaon, bejakeun. Dewek neangan kitu. Oh, mun Kang siap. Kek ku Asep dibejakeun. Nya tuh, Asep angkat heula nya. Jiga itu. Tapi omatnya bejakeun. Erik neangan kitu. Mun Kang. Mangga. Aya wae jelema. Si nyangsang tukang seng katanga si liang hong boga kabogoh si momoni cipok si cengli kabitaeun hayang ka cipok ku cipok dibejakeun ka si nyangsang cang cincong si nyangsang jadi nepsong neneangan si cengli kacang. Sampurasun Marni. Rompes, Sari, aya naon San? Hayang curhat ih. Emang kunaon Sari? Teu kunaon sih, tapi hoyong atuh curhat. Curhatna bari jalan-jalan yuk. Oh, nyahayu atuh. Cali kayak gitu. Abi teh nya bade curhat. Ya sok, kumaha? Sari ditembak ku Mang Kardi. Hah? Ditembak? Nya, si Mang Kardi nyatakeun cinta ka Sari. Terus ku Sari ditarima teu? Beuh, nah abah ditarima sagala Sari. Emang kunaon kitu? Panterangnya lira, Mang Kardi teh jalmi tereres, malahan preman. Nya wios atuh Mat. Da jalmi teh aya robihna. Katambi, Mang Kardi teh tos janji ka Sari. Janji kumaha? Janji moal janten preman deui. Ah, jalmi kitu dipercanten. Ih, tong kitu atuh Mat. Angguran mah ngadukung. Kedah ngadukung teh kanu kumaha heula? Jujur Marni mah teu setuju kasih Mang Kardi mah. Ih, ulah kitu atuh Mat. Urang tinggal we ka payuna. Mang Kardi lobi teu. Ngesok lah, terserah Sari. Hayang kopi tapi teu boga duit ya. Kumacarana nya. Bu. Kopi, Bu. Kemana itu Kang warung teh? Bu. Oh, wah gitu tukang warung teh. Abang ngerek di penta. Si Laing. Kemana wae, Asep? Panyeri huntu, Bos. Si Laing mah preman nyeri huntu. Ngakun we dewek. Ari si Bos. Panyakit mah teu ningali preman lain preman. Nyeri mah nyeri we, Bos. Matakna berseka atuh. Si Laing di mana wae? Sakare kedelai ku dewek. Ari Bos. Kan Asep teh nyeri huntu. Jeung panas tiris. Kumaha, Bos? Aya perintah? Justru perintah mah loba. Matak dewek neneangan si Laing oge. Kumaha si Laing siap teu?
Siap bos, Asep mah. Da iya geus meuli obat bos. Bos, tadi Asep panggil jeung jelema. Tato hungkul bos. Tato? Di mana sih lain? Tadi bos, pas rek jalan ka dieu. Dan nanyakeun si bos Kardi jelemana teh. Kela sahanya euy. Obat tatoan. Nanyakeun bos Kardi. Kunaon bos? Jika nu sieun kitu. Saha nu sieun? Dewek mah moal kasieun ku sasaha ge. Apal meureun si lain ge. Nya hilap bos. Terus kumaha bos? Ayeuna strategi urang bade kumaha? Nya intina mah kudu menang duit. Tapi kemana nya euy? Kumaha bos? Ayeuna mah sambil jalan wae lah. Ide halus. Alhamdulillah. Dewek ayeuna mah geus ngajabat jadi hansip deui. Sugan we atuh. Dewek ngajabat jadi hansip deui di kampung ieu. Kampung teh bakal aman, tentram, sejahtera. Hansip udi teh atuh. Neng Sari, jeung Neng Marni gini. Neng Sari, Neng Marni, nuju naraon dari yuk. Mang Udi, nuju nangkring Mang Udi. Tah gitu atuh Mang Udi. Mang Udi jadi hansip mah kampung orang teh aman. Udi teh atuh. Pan hansip Udi yang terhormat. Mang Udi, aya-aya wae. Sugan we atuh Mang Udi, janten hancip deui mah aman kampung ieu teh. Amin, amin. Sugan we atuh Udi jantan hansip deui mah kampung urang teh bakal tertangani. Nya tos atuh pami kitu mah. Udi bade patroli heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hayu tuh Mar. Sinyang sang tukang seng katanga si liang hong boga kabogo si momoni cipok si cengli kabitaeun hayang ka cipok ku cipok dibejakeun. Nah bos, aya mangsa 2 bos. Mangsa naon teh maksudna? Tah, iya kan anu kamari kadoek mah duit 50.000. Hapunten Kang, teu aya atos ayeuna mah. Naon sari teh maksudna? Duit naon? Kamari si Akang ieu maju gasari. Oh, akang-akang teh majeg. Heeh, dek naon gitu. Kela bos. Iraha majegna. Nah, Asep teu apa? Pan si lain mah keur jadi huntu, belagu. Oh, Terus ayeuna rek marajeg, moal bisa. Mah bisa kumaha? Kamari ge beunang 50. nah Asep teu kabagean bos. Apa duitna ge bea aku bos Kardi, dipake dahar, jeung nginum. Oh, Mang Kardi. Oh, akang-akang teh dipiwara ku Mang Kardi. Tuh kan bener, da si Mang Kardi mah preman. Heeh, eta teh bos dewek. Oh gitu. Di bejaan atuh udah terpercaya. nah bos, tita ini segala. Oh, kacau Sep. Rasut ieu mah. Si laing tuh dah. Nah, nyalahkeun ke Asep bos. Lain tewak kok bos. Hayu lah, urang ka markas. Hujan. Hayu bos. Cang cincong sinyang sang jadi nepsong neneangan si cengli kacang kilung bebeja kasih cuan babaturan sobat kali si cengli
Si Cengli sieun laporan ka si Tejin nantang gelut ka si Nyangsang. Si Nyangsang leuwih nepsong neangan Taejin nyangsang garelut di walu.